Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta ida ukita basa tokal atau waida munita kogodoka almanu pastadil bidzalika ala subuti tukuliyatika wa adam sidikika fi ubudiyatika. Di mana-mana Allah masihan kanikmatan atau kajembaran seperti kesehatan, dilancarkan anak usaha. Tuluy hate teh ngarasa bunga. Ngan lamun misalna Allah teh teu masihan, artina sabalikna dibere geuring wae usaha hese sehingga hate teh ngarasa sedih. Pastadil bidzalika ala subuti tukuliyatika. Tah lamun eta situasi aya di urang, maka eta nandakeun bahwa urang teh tukuliyatika masih keneh bubudak. Jadi lamun disehatkeun, dijembarkeun rezeki kahayang kabeh kacumpona, tuluy hate teh ngarasa bunga. Sabalikna lamun teu kitu teh hate teh ngarasa sedih, tah eta teh ciri budak. Wada misitika fi adabi ubudiyatika. Kaduana eta teh nuduhkeun bahwa can aya na ketulusan, can aya na kejujuran, can aya na kemurnian dina penghambaan urang ka Allah. Seorang hamba nu ngabdikeun dirina ka Allah, merekeun waktuna, tanagana, jiwa ragana ngabdikeun dirina ka Allah, teu aya kapikiran hayang dibere ku Allah. Memberi tanpa aya hasrat ingin diberi. Lamun urang mere ka batur, tuluy urang mere ka batur teh aya hasrat keinginan supaya batur teh suatu saat teh mere ka urang, teh eta teh mere teh ikhlas. Urang bager ka batur, tuluy dina hate teh mudah-mudahan ke suatu saat ketika urang butuh teh manehna ge sarua ngabantuan ka urang. Tah gawe kitu teh teu ikhlas. Bageurna teu ikhlas, merena ge teu ikhlas. Ari ngaran ikhlas mah tadi teh memberi tanpa aya hasrat ingin diberi. Merek teh teu aya pamikiran, teu aya keinginan hayang dibere balik. Lamun hayang dibere balik, teh eta teh ngaranna teh teu ikhlas. Teu bener merek. Tah dina pengabdian seorang hamba ka Allah seperti itu. Kejujuran, ketulusan, kemurnian seorang hamba ka Allah dina ngabdikeun dirina ka Allah, maka tulus anu bener mah teu berpengaruh
rek dibere gering, rek dibere sehat, rek dibere kumaha-kumaha ge teu ngaruh kana kualitas ibadah, teu ngaruh kana rasa. Nu kamari dibahas ya para wali manehna totalitas ibadah ka Allah henteu memperdulikan nah manehna pi surga, nah manehna pi neraka. Dari surga neraka teh sebenarnya makhluk-makhluk keneh. Kan aya kholik, aya makhluk. Kholik teh anu nyiptakeun. Aya makhluk teh anu diciptakeun. Bahwa kholikun wa zaka makhlukun itu dina tasrifan mah. Budak santri ngaji ilmu nauk itu. Kholikun anu nyiptakeun isim fa'il, makhlukun anu diciptakeun isim maf'ul. Surga neraka teh diciptakeun ku Allah, diciptakeun. Tah surga neraka teh makhluk. Sehingga lamun jelema ibadah hayang ka surga jeung ibadah teh kusabab sieun ka neraka, hayang ka surga, da surga teh makhluk. Maka ibadah karena surga teh berarti ibadah karena makhluk. Maka puncak dari ilmu itu adalah kepasrahan. Pasrah. Dan tekasuk jelema nu beriman, tekasuk jelema nu bertakwa, sancan eta jelema teh narima kana kodok jeung qodarna ti Allah. Selama ieu urang teh ngalaksanakeun ibadah, nya salatna teh, nya ngajina teh, nya berjamaah jeung sajabana. Tuluy aya rasa urang teh asa geus bener ngabakti ka Allah teh, bener ngabdi ka Allah teh. Ngan ketika aya rezekina seuseut, awak teh gering, hutang teh loba, loba nu ngomongkeun, loba nu ngabenci, sehingga hate teh ngarasa sedih ku situasi kitu teh, tah eta teh bahwa orang teh can bener pengabdian wa adami sidqika fi ubudiyatika, eueuna kejujuran, eueuna ketulusan fi ubudiyatika dina ibadah urang. Da para wali mah mun cek dibahasakeun ngobrol teh maneh ibadah ka aing cek tapi kuaing dibere gering, mangga dibere seuseut ya rizkina ge mangga. Karena jelema kan awal wajibin alal insani ma'rifatun, pertama nu wajib ka jelema teh ma'rifat, mengenal ka Allah. Ai jelema ma'rifat mah geus teu memperdulikeun naon wae. Jelema ma'rifat maya teu memperdulikan posisina arek dipuji ku jelema, arek dihina ku jelema, arek dijauhan ku jelema, arek dideuketan ku jelema, arek digeringkeun, arek disehatkeun, arek dijembarkeun, tidak peduli. Teu kan itu. Nah, nu diperdulikeunana, nu dipikirkeun mana kumaha carana totalitas urang pengabdian ka Allah eta hukum jelema ma'rifat mah eta. Jadi lamun urang ngarasa urang teh sebenarnya situasi kos tadi tah hiji urang teh budak teh jiga budak ye kaduana urang teh teu bener can jujur can ikhlas jauh keneh ka ikhlas teh. Jadi lain sabab tadi teh kan tadi kumaha maneh gura bari ante ieu mah ikhlas we urang mah mere
ngan lamun misalnya mere ai harapan hayang dibere balik ieu suatu saat eta teh ikhlas. Berarti mere nate aya anu hayang dipenta pikeun kamaslahatan dirina. Bageur teh kabatur hayang kamaslahatan jang dirina engke suatu saat ketika orang butuh teh manehna sapanulungan ka urang. Tagawe kitu teh ikhlas. Jelema anu ibadah ge kitu ka. Sugan weh ku ibadah mah rizki teh jadi lancar, sugan weh ku ibadah mah jadi babari, jadi sehat king saja bana tah gawe kitu teh eta teh can aya kaikhlasan. Pan bloon, kasupkeun bloon sabenerna. Gusti abdi teh kurang kumaha. Geus salat teh geus, ngaji teh geus, wirid teh geus, tahajud teh geus, naha atuh hirup teh kieu-kieu teuing. Tah eta teh bloon. Jang naon salat teu mantap kabeungar. Jang naon salat angger we susah, jang naon ibadah angger dahar hese. Tah eta teh bloon. Budak eta teh. Tah teh hiji perkara anu memang kudu kurang diudag.